Buru atuh lembak nama cingket ayak berang ieu teh para rese ampun rek digarawe teh. Apa ke helanan ke salse bae helanan atuh. Aing gaji sarua jeung si Ebit 40.000 asa teu kaharti nya. Daguan. Naon bah? Hah? Naon ieu teh? Lain urang mah teu kaharti. Sekali naon itu? Hah? Naon? Gaji urang kur 40.000 nan disarwakeun jeung si Ebit. Pan tadi geus dibahas ku urang 40.000 ning Abah ceuk Abah heukeun bae. Lain ku kitu kakek mah disarwak pisan jeung si Ebit atuh. Ya Allah. Ulah disarwakeun pan urang teh udah selila di maneh teh. Heeh geus dilapan Abah tadi geus sanggup ceuk Abah heukeun bae lah daripada eueuh ceuk Abah ning. Daripada kitu mah aring mantog geus Ini disarwakeun jeung si Ebit mah. Nya mata kitu pugu teh mah aki-aki teh urang mah. Teu kaharti tadi nyebutkeun daek sarua jeung maneh. Ya terus kumaha tuh kayak ayeuna? Tuh si Abah mana mah terus saya gawe mana mah lah keun bae. Gawe sorangan? Keun bae sorangan ke gawe mah. Tong bakun ku si Abah. Aduh hampura kakeknya. Ayeuna mah teu kaharti aing disarwakeun gaji jeung si Ebit. Teu kaharti aing di kitu mah rek mantog aing geus. Heulah kumaha Abah we kebara teuing lah ngatur we Abah mah. Heuh Ebit buru ke bae teu kebabah sakabah-kabah buru. Ah, isin jeung nu kitu mah bener. Kek. Ari gawe teh sebelah mana ini teh? Heeh di ditu di sawah nu kamari hanca teh ya. Di sawah? Heeh. Ai beli sawah bakal hoream. Nama ke horoream. Kayak jauh sa Abah kadune sabana jauh. Ampun dek maneh mah jadi kudu perbaiki kasih Abah wae nih teu bisa prinsip sorangan maneh soal digawe. Heeh nya teh urang mah kajang teh yang urang biasa lah gitu. Daripada sawah mah hoream ah. Sawah mah. Oh iya tuh ya cing eta cing bener ngoret oge soalna ka jedog ah ya. Heeh. Perang di balik itu atuh tuh ngoretna. Sia mah kitu dipetakeun teh teu badi baleg. Ama hampura nyakinya. Hampura sia bulu ka itu lah berang. Mau gawe teh kitu patut pilih bulu sia mah. Macumung itu mung kudu tergantung si Abah pagawean teh sia mah. Teu baleg sia mah sok nyantun kita gawe sia. Aduh, eta ari si Ebit, ku teu mikir sia teh Ebit. Eta mah pan entong gua ka dicacar itu tuh nu halap. Bet. Ebit. Naon kek? Naon? Naon itu aduh ngore teh salah mana ka ditong di dia tuh itu tuh. Tuh. Anu mana? Itu mah nek diburu-buru itu tuh koren tuh. Anu itu. Nya heueuh. Ai dubak sawah kek. Astagfirullah pan heueuh sawah pan sia tadi hayang ngoret mung macu ai bahankeun eta parang. Ari kudu mah kasawah kayaknya tuh digawe nambar kudu Ya mah. Allah ai sia mah ku jajaregeun ka sawah teh. Teu ecreug teh itu tuh koret gentakeun sakurang oge. Ai tadi ceu teh di dieu wae teh gawe teh kek. Belah lebak, curang belah lebak koren ternyata sia teh di ditu. Ieu mah keun bae antepkeun itu buru-buru nage sawah sia teh. Geus lah kurang lang. Geus lah. Jeung arah wae gawe teh sia teh kasadaran teuing hirup teh kos jang batu re duitna dajang sia meureunnan. Goblok-goblok teuing teh barang sok kudu petakeun di dia ku aing geus di dinya sia ngoretna. Teu balik teh buru-buru teh bingit geus badag cek urang oge. Mereka ke sawah gawe teh aing mah tadi mah ya muka tawar aing mah suku teh. Aing mah. Meni hayang ngeunah sia gawe teh ngatur sorangan. Ku aing maruka moal dikaksawakeun deui kana keneh ngore ge ka sawah teh goblok. Kaki aing mah haream tadi mah turun ke sawah teh. Aya nebet ka sawah deui cokor kalotor aing mah dasar kakek teh mah. Gandeng. Lamun tepat teh kateguh 50 ewang, lamun teu kateguh moal dibere kasbon tuh. Kek, Naon arek pinjem duit lah duaneun 50 ewang. 20 ewang. Heeh. Ayeuna mah kieu bae bitnya dengekeun. Daripada kasbon, boga hutang kudu dibayar. Ayeuna mah kieu urang boga tatarucingan teguh ku Abah jeung ku si Ebit. Pokona dibere 50 ewang ku urang. Siap. Moal jadi hutang eta mah. Naon tah turunan naon tah? Tepat kieu tatarucingan dengekeun Abah. Kopi naon anu ditinyuhna melel. Kopi naonnya bias sok. Kopi tanpa gula. Wah, mau kudu pahit mungkin kopi naon anu ditinyuhna melel pokona pahit. Oh, ubar. Kopi pahit. Kopi pokona Kopi pahit. Salah Keneh wae. Sok. Kopi pahit anu diturunya melel. Oh, melel pokona mah. Ampedu. Ngadengil. Amperlu. Naon? Ampedu. Make ampadu segala salah gitu mah. Moal boga duit nyantrung gitu mah insyaallah moal boga duit. Nambahnya aduh Anu nambah pahit teh anu ngari Raja Wali. Hah? Raja Wali. Raja Wali ya. jauh amat bah kada Raja Wali. Lain mana pas manuk Raja Wali. Oh, ya teh jauh amatnya. Patra Wali. Hah? Patra Wali. Patra Wali. Pahit. Salah. Pan pahit Patra Wali. Nah, ya kek ya. Buah mahoni. Hah?
buah mahoni. Buah mahoni Heeh. salah. Eh? Buah mahoni masalah. Da tradijeun kopi, Patrawali tradijeun kopi. Naonnya? Lieur heg, lamun Nanya, kateguh kayaknya, bukan nama. aduh, Geus tong kusi kasbon bukan nama. 50 iya, 50 iya, grade aya dibayar naonna. enak langsung. Dia benangkan tuh 50 saya mah ngejedog wae. Ay, bae ke keur pikiran ya ge. Benangkan tuh Kopi Mikiran ya. Kebagian mah lu kebagian gitu. gitu. Cici kan mikir ya. Ya mah Gandeng. lamun tepat teh kateguh 50 ewang. Hah? Lamun teu kateguh mah dibere kasbon tuh. Naonnya? Heg. Jadi lapor abah. Jawabannya kumaha? Pertanyaan kumaha tadi ya? Hah? Kopi naon? naon? Anu melel pokokna mah. Kopi naon anu melel, Pahit. pahit. Pokona mah. Nya anu melel Kopi pahit. naon pokona mah sok. Lain buah mahoni lain ya. Itu abah kateguh we tepat 50 teu kateguh mah bisa pasbon namun teu kateguh. Kotoran jelema, Bah. Kotoran jelema. Jauh itu mah. Jauh. Nanti sok diuyup. Jauh. Masa iban sok diuyup barengnya. Sok diuyup. Sok kaluk Sok diuyup catelen kitu patut. sebenarnya Iya. tentang santuy gini nyari cing bener atuh sia teh. Bener teh sih bebedak ngerasa ieu kolot gitu. Kalau pergi Bah, ai pinter mah tuh jadi masalah, Bah. Pan ieu mah bodoh. Ieu bodoh banyak. Bodoh naon? Oh, ieu mah pan teu pinter bodoh. Apa anak muda? Heh, mah anak muda teu pinter bodoh ieu mah. Nah, modes gitu abah sok baru kumaha. Oh. Ada mau bisa kasbon teu kateguh mah. Kasbon boga duit, yo, kateguh boga duit. Teu kateguh mah boga duit. Aduh, naonnya kela tuh tai me lain. Memuruluk Taluk teh teh. Oke helaan atuh kataluk atuh kan manika pan batur rek kudu mikir heula meureunna naon oge. Nah, hegan mikir oge sok Kopi naon anu diseduh melelnya. Oh, melel lah pokoknya pahit. Aduh, naon euy. Sok palikiran cenah kalau Tah ieu neun naon oge pae teh. Cing teh buah ieu buah teh buah si teh Karasana lain. apan kuletan naon oge pae aya amis Si teh kuleta. nya. Si teh lain. ah salah atuh. Lain. Kieu teh sagade lag meureun sa teh kagelong meureun sia mah. Kieu teh tengah. Cerog sia teh. Kagelong teh kieu teh mah. Itu patut. Taluk can, Pak. Taluk can Bah, teh. aduh, Bah. Ieu taluk teh. Duit 50 lumayan, Bah. Jangan jajan, Bah. Jangan masuk ke Imas. Taluk teh abah. Ke euy pejaan ke euy, pejaan hati ke ngaharewas ka urang 50 meureun. Nah, itu aneh teh. Ieu taluk teh. Wes taluk ayo taluk lah. Abah, Taluk. taluk. Ieu taluk. Taluk. Yakin taluk. Taluk. Iya, Bukan apa taluk, bener-bener Nah, taluk. urang lapor mah ini malah aya kasbon ka urang. Enggak mah ieu taluk ya. Taluk geus lah, taluk lah. Taluk kan Kajang tika. kan bebek. Bener. Moal hanya ka. Moal Kajang tika kasbon emang geus lah. Dengekeun. Heeh. Kunaon anu ditinyu melel. Heeh. Tah aing ge teu kaharti nahaon teh. Goblok bukan juri teh. Kedua teh. Ayo mah. Coba balik sama kakek anjing. urang kebotan. Kebotan. Anjing.